Geus lila kuring ditinggalkan maut ku salaki, hirup kuring jadi malarat kadungsang-dungsang, teu boga pisan pamuntangan. Ari rek balik ka lembur, salian ti jauh teh nyaeta di Kuningan, jabat teu boga dulur anu bisa dipuntangan. Maranehna oge ngan ukur bisa usaha tina hasil tatanen anu teu sabaraha panghasilanana. Ngan ukur bisa keur manjangkeun hirup hungkul. Ngaran kuring Karsih. Umur kuring 32 tahun. Kuring hirup teh ngaranda boga anak hiji. Kuring ngarasa berat jeung bingung. Pikeun yang harapan hirup ari panghasilan teu boga. Ari pangabutuh sakitu lobana. Keur babayar sakola budak jeung pangabutuh hirup liana anu kudu ditedunan. Utamana mah hayang boga duit, yang mayar listrik, yang biaya resiko sapopoe. Di antarana beas jeung dengan sanguna. Pokona hirup kuring pinuh pisan dirungrung kabingung anu taya hinggana. Yang harapan ieu hirup acida pisan beratna. Komo lamun geus didatangan kudu nagih ka imah. Ateteh manidag digdug. Jiga anu tutunggulan. Kana sirah kuring jadi jangar karasana. Kulantaran hirup kuring ngarasa sumpeg, ya kuring teh ngadatangan salah saurang kokolot anu dianggap jalma pinter. Tujuana kuring rek menta tulung, sangkan kahirupan kuring sabihara bihari deui. Saanjogna ka imah eta dukun, kuring cacarita ngeunaan kaayaan hirup kuring ayeuna. Sakabehna ku kuring dibeberkeun. Yeuh Nyai, Abah mah teu bisa nulungan. Abah mah teu boga pangabisa. Bah, abdi mah percanten ka Abah. Tangtos Abah biasa nulungan abdi. Ayeuna Abah ieu rek muka rahasia ka hideep. Bisa Abah nulungan, tapi ku cara naon Bah? Sok ku Abah enggal carioskeun. Lamun daek hideep ku Abah rek dibere budak kukutan. Budak kukutan? Ieu budak pek ku hideep kukut pikanya saperti ka anak sorangan. Engke ieu budak bisa usaha neangan duit asal karesepna ditedunan. Sadiakeun kamar khusus keur tempat manehna, terutama tempat sarena. Dupi karesepna naon Bah? Biasa wae cara jalma, resep kecoan, sosorodotan, ayun-ayunan. Anu paling dipikaresep nyaeta nyonyoo keuyeub dina baskom. Salian ti eta manehna karesepna nginum susu. Oh, gitu Bah. Siap lah Bah. Naon-naon anu ku Abah dicarioskeun tangtos ku abdi bade ditedunan.
nya ari hidup sakabehna geus siap mah ieu ku Abah bakal dibikeun tah ieu menyan bawa ku hidup sarta samat ngaranna pasti manehna bakal datang hidup kita usaha nyadui. Sanggeus rengseng ngobrol ngaler ngidul mah. Kuring pamit ka si Abah. Sakalian mikeun duit mahar keur meuli eta makhluk. Sadatangna ka imah, kuring tatan-tatan nyiapkeun sakumaha anu dicaritakeun ku si Abah. Nyiapkeun kamar khusus, make bok paranti sarena. Ayun-ayunan, sosorodotan, jeung cocooan anu dipikaresepna. Nah eta baskom leutik anu dieusian keuyeuk. Dina hiji peuting, harita teh malam Salasa peuting, kira-kira jam 12 peuting, kuring asup ke kamar khusus teh. Jeung lampuna ngan ukur dicaangan ku lampu 5 watt. Atuh eta kamar teh caangna ngan ukur reyem-reyem. Sakumaha anu dipapatahkeun ku si Abah ka kuring, ku kuring dibacakeun bari melemenyan. Geus rengse babacaan, mimiti nama tina parupuyan anu diseungetan menyanteh ngalemeng keluar gumpalan haseup bodas. Sanggeus kitu ngajirim, ngabelegedeg nangtung di hareupeun kuring. Mimiti nama kuring ngagebeg taya di kieuna ngan inget ka papatah si Abah waktu ngabejaan di imahna. Didinya mah kuring neger-negerkeun maneh miceun ka sieun.
Akhirna mah kasihan kuring teh jadi leungit. Eta budak teh dibubuli gir. Teu make pakaian. Ngan ukur make cawet warna bodas wungkul. Sirahna dugul bolenang. Lempangna rada egang. Rita kuring ngerasa aneh. Sabab kuring ngadadak bisa ningali jeung cacarita ka eta makhluk. Kukuring eta budak diajak ngobrol. Kudu betah di dieu. Jeung kudu daek lamun dititah. Eta budak teh ngajawab. Ngaheueuhkeun. Ngajawab kana naon anu diparentahkeun ku kuring. Ngan eta budak oge boga pamenta. Lamun manehna ditetah neangan duit, menta heula buruhna. Nya eta menta nyusu heula sawaregna. Kuring penting ieu keneh. Rek nyobaan. Rek nitah ka eta makhluk. Sakumaha pamenta manehna ditedunan. Sanggeus rengse nyusuan mah belenyeng we eta budak teh ngabelenyeng indit. Luka ka mana inditna? Isuk-isukna kukuring ditinggali dina bok tempat sarena pabalata ku duit. Aya anu 5 ribuan, aya anu 10 ribuan, nepikeun ka aya anu 100 ribuan. Sanggeus kukuring dihitung-hitung lumayan loba. Kuring ngerasa bungah. Dina jero hate, kuring nyarita. Ayeuna mah kuring moal jadi jalma miskin. Sok sanajan teu boga pagawean oge. Tapi pikeun nutupan eta rahasia bisi jadi omongan batur. Nya kuring dadagangan di imah. Kawarungan ngajualan lotek jeung rujak. Lumayan payu dadagangan teh. Da meureun dibantuan ku eta makhluk. Kuring ayeuna mah jadi jalma senang. Imah jadi peretek deui ku paparabotan. Hirup kuring jadi ngahnang-ngahning sok sanajan hirup nyorangan oge. Awak jadi lingsik deui. Malah ceuk batur mah jadi bahenol.
Malah ayeuna mah loba lalaki anu ngaheroan, pura-pura meuli lotek, bari jeung ngarayu sagala. Ari keur kuring, lain nolak atawa embung boga salaki deui. Da ari ningali umur mah, kuring teh can kolot-kolot teuing. Ngan pamikir kuring, sok sieun rahasia kuring jadi kanyahoan. Ieu laku lampah kuring teh geus aya kana 3 tauna. Tapi kadienakeun mimiti loba nu karasa. Pang-pang nama ieu pinarep kuring ayeuna mah jadi bareuh jeung baseuh wae. Rek teu kitu kumaha? Da kudu nyusuan wae eta makhluk. Jaba beuki ka dieu mah eta makhluk teh bahamna geus aya huntuan. Tangtu ari nyusuan teh karasa nyeri. Dina hiji peuting kuring kungsi nyusuan eta makhluk. Tapi eta makhluk teh nyusuna sakitu lilana. Pinarep kuring anu geus karasa nyeri, nepikeun ka kaluar nanah jeung getih. Kuring rada ngoceak nahan rasakan nyeri. Tapi eta makhluk teh teu daek ngalepaskeun sungutna dina pinarep kuring. Katambah beuki dieu eta makhluk teh beuki pikasieunun. Ekaup dipungpang kahayangna, manehna amuk-amukan. Kuring geus teu walakaya nandangan ka nyeri. Anu beuki dieu beuki karasa parah. Pinarep kuring jadi beuki ruksak. Malahan katempona siga anu geus buruk. Nepikeun ka kuring fungsi kapaehan kusabab nahan ka nyeri. Basa eta makhluk nyusu ka kuring. Kulantaran kuring geus teu kuat nahan ieu ka nyeri. Antukna mah kuring mutuskeun rek nyobaan ngadatangan ajengan. Rek uubar bari sakalian wakca ka ajengan. Rek tobat moal ngalakukeun ieu pagawean. Niat kuring ayeuna mah geus gemleng. Sok sanajan era jeung wirang oge. Kuring rek lahaula weh ngadatangan ajengan. Sugan bisa ngubaran kuring.
Satepina ka imah mama ajengan. Kuring wak cabalaka. Segala rupa kalakuan kuring. Kuring dicaritakeun. Mama ajengan, hapunten anu kasuhun. Ieu abdi teh seja lalandong. Nah aya naon kitu Neng? Apanan Neng teh? Apanan Neng masa kitu sehat na? Muhun, ari katinggalna mah sapertos anu damang. Namung abdi tos teu kiat. Ieu pinarep bareu sareng kacida nyerina. Mama ajengan sanggeus kitu mah surti. Tuluy, mama ajengan tungkul bari noropong batin kuring. Mama ajengan katembong jelas. Yen kuring teh ngingu makhluk tuyul. Harita kuring ku mamah ajengan dicarekan laklak dasar. Sarta di papatahan, nah ulah sakali-kali deui digawe eta pagawean. Lantaran nu kitu teh pagawean musyrik. Ari anu disebut musyrik teh nyaeta pagawean anu moal dihampura ku Gusti Allah. Jadi nyamah kuring ku mamah ajengan di parancahan heula. Saterusna dititah nginum cai herang meunang ngadoaan. Akhirna kuring dititah maca sahadat deui.